Ya, tolongan cilaka. Lohong make minta dihampura atuh. Lohong di make dihampurannya. Oh, ada salah atuh da kamari yang kata pupugu make Lain minta dihampura. Cilaka misalah ieu leungeun. tah kitu ai salah mah kudu minta dihampura. Bener pisan eta teh mang komo urang geus kayan kolot kitu geus sadar berenanya. Ai salah teh da ai kamari nuduh. Yo nuduh ngalanangka teh nganangka asak teh eta teh salahnya kan dihampura pisan kan peda lain henteu kurang disusul ka Mang Agus ge da teh boga nangka manehna mah mang make nyangka atuh Lain nangka maling nangka ieu cilaka misalah pangomekeun. Heeh, ai salah mah nya memang kudu minta dihampura. Engkeun we, engkeun anu geus mah ulah diutik-utikan ulah sakali-kali deui cek urang mah. Lain eta ieu teh tergulir tah. Ieu tergulir ieu. Oh, nya atuh ai rek babalik pikir mah hade pisan mah geus kolot. Hade eta teh. Mungkin jadi ka ditu na husnul khotimah. Hade eta teh geus kolot kitu babalik pikir mah gitu. Lain minta dihampura Tong minum teh lain dihampura tadi lain dia ya misalnya ya lanten engkeun salah tadi mah engkeun kan dihampura mah ayo teh da dihampura rek dihampura ya teh kapan cilaka labuh ya teh ya nyeri nya tak kitu jadi ulah boga iri dengki ulah aya iri hirup mah kudu sing sadar karena kekayaan ulah iri ulah pokoknya mah ulah fitnah mang ulah nyebut lain fitnah di dieu mah kamari ge lain fitnah ieu teh melin minta dihampura cilaka ieu teh misalan aku naon ka bina-bina teuing atuh hayo teh mang boga salah sakitu ge boga salah ayo wae minta hampura dah minta dihampura kan ada dihampura tapi sadungan hirup teh ka dieu teh ngukur hayang kitu wae nya da hirup mah ka bina-bina teuing ai rumah sasalah mah maneh hayo minta dihampura ada fitnah atuh pajar maling nangka barjeng henteu atuh da gede pisan dosana.